dia kuat mah. Ada ayah. Ayah bangsa kis. Manya we, kang we kiwari ayah bangsa. Isa Al-Masih sendiri mengatakan di dalam kitab suci, dia berbicara sendiri bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Katanya bah ya, Aduh, haradang berapa kieu. nasu, berapa panasna bang di desanya. Tapi abah, da ambu teh kedah itu nyiapkeun itu tuh teflon nu kanggo arisan teh ya. Oh, Kayaknya banyak, di pariosana banyak. Nya. An engke arisanana bah. Kemana? Kapan dia nyimpen teh? Ih. Wah. Abah? Bah? Kumaha mu? Ya gini teflon teh teu aya. Aya Abah kemana? kamari teh ambu nyimpen di dieu nya banyak. Nya bener amu anu nyimpenna atuh tadi teh. Anu abah geus ka dieu ka abah. Kumaha tuh? Ya ampun. Tinggal abah teh ngalihkeun. Pan di dieu. Nyimpen wangi teh abahnya kamari bade nganggo teh ya. Nah, dieu. teh aya na salung. Dialihkeun teh abah. Tuh. Supaya meliharakeun bah. Kamu ya amu ayeuna mah di mana wirang terus ngagaluh ka pasar. Nya tuh balah. Ambu mah ka pasar teh heula nya, milarian euy heula atuh nya bah nya. Buru-buru nyamunya. Ya, bener. Balai desa tos beres. Tinggal satu we namanya. Mahal belakang. Habis beres di balai desa is Kan urang teruskeun deui yuk. Nonton anu kamar can beres teh gini film. Dan kayak ditambu ti filmna ku Ambah jeung Ambu. oh ya tuh isa Enggak. Hah, Kang? Ari DVD-na disimpan ku Akang. itu tadi dia ku akang mah Ada jadi aya. pindah wah ya bangsa is Manya we, Kang we kiwari aya bangsa. Kagening euy, kabeneran is panggih di dieu. Anteur heula ambu ka pasar. Apal ambu teh rek meser deui teflon. Nah, meser deui kan ambu segaduh. Nya anu keur arisan teh ya. Teh, leungit eus eta teh. Ih, ai ambu eus teh bade ka ambu teh bade laporan. Di video eus kitu aya ical ambu. Baru? Nah, bisa kitunya is ya. Tapi kan meleh eta mah dongeng lama engke mending oge anteur heula ambu kapan eta teflon teh keur arisan engke. Amun teu aya teflon apan ambu era geus anteur heula ya kapan? Ya ieu teh ambu hayu. Bu. Bade angkat ke mana, Neng? Iya, bade ngicil panci Bu. Lamun pajang mah cicisna kanggo beser beas, sareng mayar sekolah, oge mayar listrik Bu. Ari eta panci saha, Neng? Anu Abah. Is, tinimbang jauh-jauhnya meuli ka pasar, geus urang peser eta nya. Di tas sabaraha kitu Neng eta? Hoyong 450.000 saurna teh. Uluh, meni awis-awis teuing. Biasa kirang teu. Henteu. Ya kan bae lah is. Tinimbang orang jauh-jauh ka pasar ieu waktu makaning arisan geus tere. Geus we kan banyak ku ambu di duitannya. Tuh dah mawan isa kitu geus. Ya tuh Neng. Pake de eta. Nuhun Bu, nuhun teh. Ya. Ayo is geus sore ayeuna teh yuk. Ya. Ciri cami nu ciri
Gusti bikin teu pernah lancak linci tara janji mun can puguh aya bukti sokomo. Jadi jatah beasna Baudi anu sakarung teh disumputkeun ku maneh nya Parman? Rumaos Pak, abdi teh lepat nya ayeuna mah nyuhunkeun dihapunten we kasadayana. Oh, paingan mun kitu mah. Paingan kuring nengan eueuh, dasar maneh mah cecermet pisan. Lamun harita panggih ku Pak Kunto rek dikamanakeun biasa? Nya bade dibawa ka imah abi atuh. Maksud teh bade dicana ka imah Bojo. Aduh, salah deui wae. Tah, kanyaon ayeuna mah boga hansip teh duanana teh mental koruptor ieu teh kumaha ieu? Berjaman berkiedang boga jaman percakiman hayang ente. Jantan kitu Abah anu lepat mah abi nyalira. Bagi abdi hilap henteu ngonci panto anu payun. Oh, pantes harusnya. Eta mah bangsa teh asa disadiakeun Abah. Makaning eta dipidi name 3 dinten. Hadiah kanggo euis Abah. Anu teu kahartos mah ieu Abah. Pan abdi sareng euis teh nuju ngabagikeun ka nyaah ka warga. Ngalangkungan program Beas Raskin. Malah kabangsatan Abah. Gitu nya Sep. Nya sing sabar wae nya. Anggur mah urang teu leuman hikmahna. Nya eta anu ti pangeran. Yen pangeran teh pasti aya rencana anu mulia, anu agung nu sae kawas. Kitu ya Sep. Sampurasun. Rampes. Ambu sareng euis. Nah, Bu, kapan saya mau sakedap pisan geuningan? Pas kenging teh bonanya. Eta Bah, dongeng teh nya aya pika sabaleunana Abah. Aya pika saurieunana. Aya teu nyaisa kitu nya. Mohon ambu euis ge jadi suudon ya. Buah-buahnya di video euis ge ku anjeunna nya ambu. Nya pangkieu Abah tadi teh nya di jalan teh teu acan dugi ka pasar geuning tadi sor Abah naon di dugi deui. Heeh. Eta teh Abah ieu teh ku ambu teh dipeser deui ti si Seli incuna Abah Udi. Nanti si euis ge jadi suudon bawa di video teh. Eta gitu Bah. Aduh, luar biasanya. Mun kitu mah tuh incu-incuna argulin ka dieu kamari. Meureun teh dipiwarang dikaryakeun ku si Abah Udinya. Aduh, karunya pisannya. Kumaha amu mun engke sore urang ka ditu, urang ka imahna, urang geuingkeun karunya. Nya tuh kita banyak. Paingan atuh mun kitu mah nya. Jadi sudon ya Abah. Eta nu eong-eongan di dapur. Eong berarti teh Abah Udi. Nya sigana mah Abah eta teh. Eong gitu. Mohon Abah jiga nama saha deui atunya banyak kitu mah. Tah, kira tuh Sep. Ayeuna mah Asep wadahan beas kana karung nya. Sing cadak di padaringan. Keur bawaeun ke tambahan raskin kanggo Abah Udi nya. Mohon mangga Abu. Bismillah ya. Jagonya deh. Jah. Boleh. Gua betulan abi emang. Nih.
Iya pisan anu disebut warisan di Nederland. Naon eta teh? Meunah kieu teh. Eta juga coklat. Nah, lain coklat mene emas. Keuing eta teh. Heeh. Ieu teh keur aranjeun sadayana. Urang jadi benar. Kehelan ujug-ujug beunghar. Kumaha? Aya syaratna. Naon? Cik. Eta duit keur maharna sok kadiekeun. Sekedap. Jadi eta sabaraha total jumlah sadayana? Kurang dikumpulkan 10 juta. 10 juta Abah. Jadi familiar bisa. Itu yang perhatian. 10 juta. Emas ya 200 gram Abah. Si Acena bekieun kanu. Yang 200 gram Abah. 10 juta uin jadi familiar. Cicing. Mana teh urang cara pakaian ben cicing. Duit ieu ku abah urang di mistik supaya bisa jadi samiliar. Mun bisa maleuwih nya ki. Nya leuwih. Ieu jimat pangaping ti abah ku abah disanggakeun. Ieu abah nampi anu 10 juta. Ya, sarang 100 gram kade Abah eta emasna. Ieu sareng emas 100 gram. Mohon. Tah. Tampi lajeng ieu abah nyanggakeun ka saha ieu abah? Si Une tanu tadi raja. Une mana? Baiklah, une ngamun une bener, ijang ulah hayangnya. Sarua. Tapi Abah. Wayahna turutan heula ieu teh aya kuncina urang buka kuncina. Nya sok atuh Bah. Diturutan. Cokcang. Cokcang. Si pencok, si kacang. Si pencok, si kacang. Si nini anggolati. Si Nini anggolati. Dokcok polonyon. Dokcok polonyon. Jing tagonjing-gonjing lowo. Jing tak gonjing Bajak jamanmu menang nugraha Teguh mantung karena raja kaya Sok sanajan hirup tuna harta Asal jaga nampa harta sawarga Sampurasun. Sampes, mangga. Ayo Abah, Ambu, Teis, Kang Asep. Neng. Ada Abah di ayah di bumi? Ayah, Ambu. Ayah. Ayah. Ambo kayak sarang Abah yang tepang ya. Oh, antusan sakedap atuh sok mangga cara likeula. Ya. Kali ke Abah ya. Kami ieu beas kakek Abah. Beuh kalebetkeun. Asal lebat sana kalebet biasa. Bah jadi Abah. Neng. Ayo kamu. Kamu wae. Masih kena itu. Sekedap ya. Ada dia. Abah. Pilih player. Asal Jadi aya tamu. Oh, Mbah. Oh, Abah. Lama? Bang Esto. Chan, lihat.
aya keluarga abah bukan ini. Capek banget. Allah. Eta keluarga abah ka dieu. Iya dia. Kaganakeun artos. Ya Allah. Boa ya. Ya. Mereka lagi grupo gitu. Ari susu. Abah, Audi dongkap ka dieu teh jeung si Ambu sanes bade nanaon nyaeta kasih gitu. Kasih ti Gusti didugikeun. Nyaeta ngintun beas aya sanes dilebet tadi. Aya. Ayo. Eta nu salarasna mah. Tapi salajeng mah Audi. Yeuh, Abah arek naros. Nah, teu hanya ka eta kumurang kali incu Abah kabawa ku Abah anu model kitu sabab meunang raratan Abah nyaeta si Ambu pancina ternyata aya di incu Abah Udi. Jadi abdi ka dieu teh salasana mah bade ngageuing ka Abah ulah kajongjonan sia memeh kalebuh ta ieu satulusna mah ieu warga abdi kabeh nambet aya di dieu ya ka Mauneh ka Ijah oge ka Ema keur naraon di dieu nu sabenerna aya hawar-hawar tadi nyarita nuduh-nuduh kabar ngaganakeun duit meureun di dieu teh ngaganakeun duitnya. Nyada yang beunghar tadi ningali di kebon si Bang Udi bisa ngaganakeun duit. Daunnya yang jadi artis, Abang. Yang jadi Abi naon? marek di pasang susu panah payung. Daun diajakan tuh si Uneh. Aduh ya Bandungan heula nya. Pananjeun teh warga Abah anu sok diomongan walusi. Geuning dawuhan Gusti ge nyarita kieu ieu. Ulah kaedanan ku duit. Cek bahasa Indonesia mah hamba uang. Ulah sok pake anu aya diaranjeun. Lain diganakeun. Gusti gen teu ninggalkeun urang. Tetep urang tadi biar aku Gusti. Nanti percaya mah kudu kalupun segala rupa. Punten ya Abah Udi. Yeuh, Abu terus naros. Leres tadi teh Abah Udi miwarangan Seli ngica panci teflon. Leres teh Abah. Teu abdi mah. Maksud abdi teh leres Ambu. Kek, Bah. Naon ngopi ngartos Ambu mau teflon ngajual? Nya. Keur naon ngagandakeun duit atuh? Berarti waduh, Abah. Berarti orang 10 juta makanya mana sabahan cokotan deui. Teulieu doa sabar meja kek. Tuh karunya ya pangna dupi ka maling teflon maling naon teh. Panata teh nya ka incuna. Tapi kan hari bojo nipu. Bisa gitu. Sabar meja. Nipu segala. Sebelum. Geus. Jalankeun ku sadayana nya. Yeuh pan ayeuna teh Paskah. Naon hartosna eta teh Bang? Tah ari Paskah teh dangukeun heula. Gusti Yesus teh. Gusti Isa Almasih. Leres. Eta teh pupusna teh janten Gusti kanggo anu maot sareng nu harirup keneh. Jadi kum sadayana teu diwiji-wiji kudu syarat termasuk Abah. Syaratna percaya. Ya Gusti Isa Almasih teh lumungsur ka ieu dunya. Lain rek gagah-gagah seperti urang. Lain rek nemongkeun kabeungaran. Lain rek nemongkeun kuasa luar biasa. Tapi nya
ka urang jelema nu pinuh ku dosa cigatuna ditambah deui dosa teh tah anjeunna teh nepi ka disali nepi ka maot di nu sali ieu teh ngabelaan urang Nebus dosa. nebus dosa urang sarerea Nu doraka oge. ngudoraka oge Si Abah Udi oge geus termasuk nipu. Abah Udi upami Abah Udi bade nampi da Abah teh nyaan numawi urang teh mawa kasihan luar biasa ka dieu teh lain rek nuntut lain rek ngahukum lain rek nanaon da Gusti oge lungsuran ka dunya teh lain rek ngahukum nyaah ka urang-urang Nyalametkeun ya, Bah, ya. nyalametkeun Mbak Udi tah Abah teh buru-buru gilu ti teh sameme tigebrus kanu dasarna pisan Abah teh aya ngelingeun hayu Abah Baudi urang sasarengan nyembah ka Gusti da Gusti mah kawasa Gusti mah agung Gusti mah lautan hampura tong diemut-emut kalpatan mah asal nampi we lah teu langkung ayeuna bade nampi bade henteu eta mah teu langkung Baudi Abah, Ari Abi tadi minta ka Abah Udi ngagandakeun artos teh doraka bakal dihapunten Gusti nu pamit tobat. Punya oge bakal dihampura. Tobat. Tapi duitnya siapa Mbah bade nampi moal langkung ti payun atas nami pribadi oge keluargi abdi para incu syukur Bah nyatur nuhun parantos digeingkeun tinu jalan anu salah Mbak abdi ngangken janten abdi tiasa nyandak hiji kacindekan alangkungan pasca ieu geuning kanyaah kaasih pangeran geuning teu aya babandingan nah Abah abdi teh amin Abah dan geuningan nugraha kasalamatan teh nu parantos dipaparingkeun ka urang teh nya sakedahna mah direspon margi pami kitu mah geuning teu aya asa oge jalmi nu tiasa nyalametkeun dirina sorangan ku karena cara Abah tadi nugraha janten abdi tiasa nyimpulkeun geuning paskah teh mawa barokah